Assalamualaikum dulu salam budaya salam dunya tebang diserang tataran miharja kaleresan dinten ieu urang nincak tanggal hiji Ramadan minangka pangbagia kana bulan suci anu salaosna dianti-anti mangga urang sami-sami ngabandungan dongeng Sunda anu judulna Bedug ti Nagri Ajrak karya Ahmad Bakri. Baheula mah waktu kuring saumur jeung barudak SMA ayeuna sok nyentug hate mun aya nu nyebut bangor teh. Komo mun disebut bangor pisan atawa pang bangor nama. Rek cacabok piraku sieun dibakekeng. Antukna meupes keuyang ngahajakeun. Saha geura nu daek disebut bangor tur tararasaan mah asa kurang kumaha. Waktu hudang, waktu dahar. Waktu hees ngaguher. Cenah eta sapoe sakali atawa 2 kali atawa 3 kali aya kalakuan anu rada teu parok jeung kolot nya jamak we da budak ge lain ari kudu sarengkak saparipolah jeung aki-aki mah. Ayeuna sanggeus anak kuring saumur jeung barudak SMA mun hate keur rada saase tina mikiran pangabutuh sok rajin aya grentes dina lelembutan waksa ka diri pribadi yen kalakuan kuring nu baheula teh rea nu kudu dikolomkeun kana bangor. Kalakuan kuring sorangan disawang ku kuring sorangan baheula jeung ayeuna kacindekanana teu sapagodos. Pikiran baheula teu salah-salah teuing. Pikiran ayeuna puguh bener, sahanteuna geus usum asak jejeuhan. Nyokona dina waktu, nu salah teh mah waktu. Teu pasti cara bilangan mun sarekna 3 teh bareto ayeuna bageto angger we 3 cek kolot cek nu ngora cek budak kitu-kitu keneh. Rarajinan ayeuna mah ari tos salat teh aya geurentes rumasa menta pangampura dina hate bae pebakuna kanu geus jarenat nu geus ngarasa pusing jeung karurugian ku kalakuan kuring baheula. Bari tungtungan ku doa moga-moga merenang rahmat di alam kubur. Baheula mah boro-boro hayang menta pangampura puguh rumasa ge henteu. Kolot ti bebergeg nyebut bangor, barudak babaturan jeung kuring ti bebergeg teu rumasa. Da nyaeta cek hate teh teu parok sautak saeutik wae mah jamak tea. Antukna perang urat sarap. Ari nu disebut kolot ku kuring teh nyaeta golongan jelema-jelema nu geus aya umur, lain khusus indung bapa kuring. Ku eta mah nu 2 kuring teh ajrih. Jadi mun make istilah ayeuna mah meureun timbul perang dingin antara golongan konservatif reaksioner jeung golongan progresif revolusioner. Atuh budak nu tadina tara bangor ge jadi bangor, da sieun disebut aki-aki. Padahal moal nepi ka kitu mun kolotna aya eled mah meusan. Geura piraning nakol bedug carekna kudu kitu teh kitu we teu beunang geseh. Subuh 3 jedur, lohor titirkeun 3 titir satengah, asar magrib jeung isya 3 jedur. Mutlak eta teh teu meunang aya variasi. Kitu we turun-tumurun da cenah kitu ti baheula oge. Kuring nyoba-nyoba subuh dititirkeun, nah da geunjleung kanini-nini milu ngomong lain bager we. Naha cek kuring sabatur-batur da asa teu dosa asa eueuh matakna. Eueuh hiji oge kitab anu nerangkeun aturan nakol bedug. Kumaha we pokona mah asal jelema-jelema kabejaan yen geus asup kana waktu salat malah cek ingetan alus keneh dititirkeun. Sahanteuna meureun nu kurang denge oge bisa ngadenge hawar-hawar bae mah. Tapi dasar konservatif reaksioner tea nu dipikir teh tradisina we lain mangpaatna. Bulan puasa. Dulag saur nurutkeun tradisi mimitina jam 2 panceg. 10 menit dulag anca. Sawatara menit eureun, 10 menit dulag deui anca, jep deui. Kitu jeung kitu we nepi ka klentreng jam 3. Malah cek piwuru kuah haji mah kudu bisa dikawihan kieu.
Nyai randa kerah hudang bisi kaberangan saur. Kaula rek ngadon madang dengeuna empas sabukur. Tah eta kawih teh keur nganggeranana sangkan anca. Kukuring sabatur-batur dicoba-coba dirobah. Ari waktuna mah angger jam 2 panceg. Da karunya bisi tarunduheun keneh. Ngan carana non-stop jeung teu-reugeus diselang-selang ku taloktak kana kuluwungan. Kumaha balukarna? Weuh, lain lumayan. Bebendon deui bae, rawing we daun ceuli teh. Isukna kapaksa kuring ngaluarkeun instruksi. Peuting ieu teu meunang aya nu ngadeukeutan bedug, keun antep alam dunya sina jempling cara di kuburan. Saurang ge eueuh nu mantangul budak teh nurut we kabeh. Peutingna biasa wae sebeuheureuy kemprah di emper masjid. Memeh sare teh kuring ngomong na jero hate. Nya aing nu penting ieu nyekel hudang, pinuhna manusa salembur ieu. Palias teu sajedur-jedur acan penting eta mah. Jempe lir gaangka tincak. Cindekna dinonaktifkeun we sakadang bedug teh, bebas tugas mun cara jelema mah. Berkah teu pati aya nu saur janari eta mah. Koyur deui atuh salelembur. Lumrahna nu keur puasa sok tarapati amis budi. Nah da harita mah salelembur bleg we kawas nu nyeri huntu kadu rawed. Ambek campur handeueu meureun. Sahanteuna dahareun ngeungeunahna diingkeun-ingkeun sampeureun saur, wuri-wuri lapur. Pantesna teh nu boga anggeun lekoh kapaksa dibahekeun kana kolomberan bari diteuteub dipileuleyankeun. Tik porong ngeralek ciduh uruy puasa teh atuh hari nu kitu teh mah asa ditilar bebeureuh. Didago-dago reaksina nepi ka lohor amleng asar lebeng. Rupana wae ari teu salaur mah teu kadarugaeun ngambekna oge. Memeh taraweh bituna teh. Nah da lain bager atuh. Nu saurang mah nepi ka awong-awongan bari ngalinjing di Balai Malang. Kukuring sabatur-batur diapilainkeun bae. Nu panco jongjon panco, nu hahayaman ongkoh-ongkoh. Barudak nu rada lembut keneh adu gesek ngasah leungeun, geus panas diambean. Hangit bau daki kageseng, ting cirihil kitu we aya nu keur nyarekan teh. Aya hiliwir teh mah kolot-kolot teh narembleuhkeun ka kuring sagala kamahiwalan teh. Moal saha deui cenah. Ngan eueuh nu wani togmot sakaldeleg mah. Eta meureun dumeh bapa kuring gede peurahna. Taya nu wani tanggah jelema teh. Lain sieun ku bengisna da teu bengis teuing. Tapi sereb ku komarana. Nu matak aya keugeuh sautak saeutik mah ku anakna anggeus ku ambek-ambekan di tukang bae. Ngeunah puguh oge boga bapa gede peurah mah teu pati loba panghalang, teu aya nu wani bertindak tegas. Ari bapa teu pati nalingakeun da loba deui urusaneunana nu leuwih penting kari kumaha indung kuring bae. Ari indung da puguh anak lalaki geus leupas katembong awakna cager daharna segut teh jongjon we. Eueuh bejana sok bangor atawana laktak, da nyaeta eueuh nu wani bebeja tea. Nu mata ka kuring nage jadi jongjon. Waktu aya nu awong-awongan ngambek teh najan dibangbalerkeun bari heureuy oge. Ari hate mah teu buru ngentab. Teu kaharti cek hate. Bet aya jelema kalap ku urusan bedug, kawas eueuh deui wae pikiranna di dunya teh tur teh ceuk rasa teu pira-pira teuing. Mimitina pedah rusuh teuing bari teu diselang ku eureun. Jadi ngan ukur rada gandeng, kadua kalina pedah jempe alias teu gandeng. Walhasil gandeng montong teu gandeng montong. Ari dipikir-pikir asa dialas pisan hirup teh. Euy, tas taraweh kumpul disasak, cek kuring kasih kartama. Cukup kasih eta we ngomong teh da geus hideng. Teu kurang ti 15 nu kumpul dina waktuna teh. Tewek mah teu ngeunah dikingkilikan wae. Teu pisan mere omber kolot teh cek kuring. Enya jang asa kateu ari bulan puasa teh sebeuh ngadulag mah. Engke kumaha ngadulag entong? Ngadulag sing beres turutkeun ka hayangna. Keun urang warah. Warah kumaha jang? Di kolong tajuk Mang Subarta lain aya kuluwung bedug urut.
Ayah sok dipake ngumah ku hayam kuring, cek saurang. Ta ayeuna urang kerotong ka puncak soji. Keur naon bedug butut? Tong loba omong hayu we, cek kuring. Bring ngalabring rencepan we tapi teu kungsi sajam bedug guru teges aya di tempat nu dimaksud memugang tonggohan lembur. Mimiti kuring bagi gawe. Silaing sabri jeung batur limaan isuk kudu nyieun lombang salogorna bedug ieu. Tu di ditu handapeun dapuran awi. Sadia we bebekan jeung runtahkeun nurubanana. Asar anggeus. Silaing kartiwa limaan nyieun tambang kulilis sagede leungeun. Sing aya 15 depa mah kade kaburitan. Adma silaing sabatur-batur sesana kabagean nyieun paseuk sacukupna. Ayeuna kari kulit, ti mana urang menang kulitnya. Di kuring aya jang kulit munding tapi kudu dibeli dan nu bapa, cek anak jaga. Sabaraha hargana? Genep ketip. Patungan 3 sen sewang, sakurangna bagian dewek mupakat. Beres. Cokot ayeuna kulitna keueum di dahuan. Peuting isu kurang pasangkeun ka harti. Bubar ayeuna mah. Bedug geus anggeus dipoe menang 2 poe di Nutara Kasaba. Peutingan rek diperas, ret kulayun digantung ku tali kulilis tea dina dahan kadu. Pok diparancahan ku si Waslim. Mun sia teu handaruan rek dikulub dijieun kerupuk kulit, rek digayem pi baturun kejo orog. Pek sia mangka dareh deh. Kuring geus metakeun nu jaga bisa aya kolot nu rek ganggu. Dibagilirkeun batur di bahanan batre. Mun aya bahaya, cek kuring, kenyaikeun sakali, lamun aman 2 kali. Jam 11 kira-kira kolot kakarareup pisan, der ngadulag didurug-dugkeun, sakarep-karep teh we kumaonam nu hayang puas. Bedug weuteuh dina mumunggang atuh karungkup kabeh. Eta walih weuna di lembur, barudak beuki motah kawas kalap. Nyai kode ti kidul, rep jempe, bedug dikerek dirangsodkeun sina adek kana dahan. Cek hate moal kapanggih. Pantesna nu ngudag teh ngadege jempe mah bingung. Leungiteun tapak balik deui we. Nyai tinu urut tadi aman. Serosot bedug dikahandapkeun deui. Deui ngaguruh cara tadi. Kitu jeung kitu we aya 4-5 kalina bedug diturun unggahkeun. Jam 3 bedug turun nyaan, regieng digotong kana lombang. Sok-sok palang awi bebekan, bru runtah, dirarapih sangkan ulah kaciri. Cul wae ari geus kitu mah. Moal dicaritakeun kumaha arambekeunana kolot-kolot aya bedug nyiliwuri teh meureun kacipta ieu. Ngan nu puguh barudak teh eueuh nu wani lindeu ka indung bapana harita mah. Nyarilih we ngajauhan. Ngarala jambu we ka pangangonan atawa marak, balik-balik geus burit murubuka. Peutingna der deui cara kamari, nya kitu teu kapanggih da puguh rapih teh ngajagana. Peuting katilu kuring kagiliran jaga, dulag keur ngaguruh pisan, palebe ngadudud nanjak bari walih weuh. Dicacag ku aing, moal asa-asa dicacag ku aing. Kitu we pok deui cara ngaderes. Nepi ka tanggek geus jempe manten, dan nyaeta geus aya kode ti kuring. Durek nyacag bedug bingung leungiteun udagan, rek dipapara da poek. Janteng sakedeung, kojengkang mudun deui. Can gebeak pudunan geus ngaguruh deui bedug teh. Atuh seak dinanjak. Lol kana mumunggang, jep jempe. Awak geus kolot dipulang antingkeun dina tanjakan, nada nepi ka ngaregeh meunang tilu balik oge. Salanggap bari tatanggahan neangan angin tereuyeun. Tayohna kagok asong kapalang lengkah, teu kaampeuh ku kakeheul, keukeuh maksa neangan dipaparah sigana teh. Ngira-ngira lebah urut datangna sora tadi. Kungsi nepe teh mah kana lebah tangka kadu teh, tapi da luput teu kapanggih nu rek dicacagna mah. Da puguh bedug hideung dinu poek, turug-turug aya di awang-awang. Saha nu nyangka atuh. Menang 7 peuting kikituan teh. Peuting kadalapan tas buka, kuring dicalukan ku bapa. Rada reuwas, da teu nitih sabulan sakali atau dipunggal panggil teh, lantaran geus leupas tea. Memeh reres nu taraweh, bedug pindahkeun ka masjid,
cenah teu panjang-panjang. Rupana wae geus kawalahan kolot-kolot teh nya minang saraya ka bapa kuring supaya turun tangan. Kuring teu bisa kumaha da geus kapegat lebah ti koro ngan ukur bisa usul. Upami kenging mah bade disaak bae kulitna kanggo kerupuk. Montong bisi nular, engke kabeh bedug disaak jadi kerupuk. Kitu bijaksanana bapa kuring teh. Dina nyeun putusan lain ngan inget ka bedug nu eta bae, tapi kabeh bedug. Malah bisa jadi bedug salam dunya kapikiran. Bisi meureun, bisi timbul sasalad kerupuk kulit. Jadi urang Demak, urang Banten ge kudu tumarima tah ka bapa kuring teh. Geus kitu mah leos we bapa teh. Teu aya pasemon seru, teu aya ucap nu nerag, dianggap cetek we sigana teh. Kabeh dienakeun kungsi manggih aya palsapah kieu, pikeun si reumah remeh ge kacida gedena, tapi pikeun jelema nu luhur budina, alam dunya ngan ukur sagede remeh. Kitu meureun pikeun bapa kuring ge, nu mata kuring ge teu rek kaleked, naon hese na mindahkeun bedug. Trug-trug da nya atuh bedug mah di masjid tempatna. Kamari ge nyeun bedug misah soteh bongan we darelit pisan. Perkara ngadulag-dulag we digede-gedekeun. Bongan dianggap gede, geus we bedugna ge bisa ngapung, bisa ngaleungit. Babalonan ge kumaha nu niupna, rosa niupna, nya gede deui melendungna. Euy memeh anggeus taraweh bedug rendengkeun di masjid, cek kuring ka si Kartama. Sigarek ngananaha mimitina mah ngan ku kuring diisaratan. Leos kuring ka masjid, rek ngajaran milu taraweh ti mimiti nepi ka anggeus. Beres taraweh geus ngalonjer bedug ajaib teh di bale malang. Kan edas mani pinuh ku tulisan. Plakat meureun mun ayeuna mah nulisna ku kapur, aksara anti paparetot. Bedug kabuyutan ti nagri Ajrak. Memeh ditakol kukusan heula, bisi lair kancing. Kuring imut kapiasem, handapeunana aya tulisan deui. Ulah ditakol ku kolot, kudu ku panah kol. Kuring apal pisan sahasana nu boga gawe, da puguh kabeh ge asuhan kuring. Mun hade mah di ACC-an di hadapna bawaning panuju. Kitu riwayatna bedug kajajaden teh. Teu kurang teu leuwih ku leuweung gede pangumahan hayam si Wastam ditutup ku pikerupukeun. Teu burung mata geunjleung da diririweuh ku nu hayang riweuh. Cak baraya duwi ka dieu dongeng Sunda anu judulna Bedug ti Nagri Ajrak karya Ahmad Bakri. Hatur nuhun kana perhatosanana, Tata dan Namhelja pamit, permios.